hikmah. Kita buka sifatus saja atanapi sarah sapinah sami halamanana halaman 42. Nah, hikmah 10 sifat terpuji anu aya di anjing anu peryogi pisan ka jalma mukmin nurutna. Urang aos heula. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatun ari ieu hikmah fil kalbi eta tetep dina anjing asru hisolin aya 10 pirang-pirang perkara mahmudatin anu terpuji yan bagi peryogi pisan lil mukmini kajalma anu iman Allah yakhluwa yen kudu ulah kosong jalma mukmin min hati 10 sifat ya lempengna 10 sifat anu terpuji aya di anjing anu ku urang selaku jalma mukmin wajib nurutanana. Nah, ulah pedah-pedah anjing Allah nyiptakeun hiji perkara teh pasti aya hikmahna. Ulah nempo sisi goreng na wungkul anjing teh tapi tingali sisi lainna aya tah 10 perkara anu dikudukeun jalma mukmin nuturkeunana artina ulah kosong. Mana nu 10 teh awaluha ari anu nomor kahijina tinu 10 la yazalu tara eureun-eureun anjing jaian ngarasakeun lapar. Jadi anjing mah sok lapar wae tara eureun-eureun sifat lapar. Wahadihi tah ari ieu sifat nu tara sok lapar tara eureun-eureun lapar sifatu solihina sifat jalma-jalma soleh. Di anjing sok lapar wae tara eureun-eureun cenah laparna. Kalakuan jalma soleh sifat jalma soleh mah ngurangan tina barang dahar hartina tara beuteung wareg sok lapar wae. Asa niatu nomor kaduana la yanamu tara sare anjing minal laili dina waktu peuting illa qalilan kecuali ngan ukur saeutik. Nah, sifat anjing dina peuting teh tara sare kecuali sakedeung. Wahadihi tah ari sifat anu kitu eta tara sare ti peuting kecuali sakedeung min sifatil mutahajidina tina sawarehna pirang-pirang sifat jalma-jalma anu ahli tahajud. Asalisu anu nomor katiluna sifat anjing lauturida lamun dialungkeun geusna lamun dipikeun gitu. Fil yaumi dina sapoe alfa marratin 1000 balen ma baroha tara kabur eta anjing anba bisa yibihi tina lawang nu jadi dununganana. Jadi nomor katiluna sifat anjing mah sanajan ayeuna dipikeun dina sapoe teh 1000 kali dibuang dipikeun ma baroha anba bisa yibihi tara pernah daekeun ningalkeun lawang imah dununganana. Wahadihi tah ari sifat anu kitu min alamati sodikina tina sawarehna pirang-pirang ciri jalma sodikin yaitu jalma anu bener lain mang sodik jalma-jalma anu balaleuneur. Arabiatu nomor kaopatna ida mata di mana-mana maot paeh we anjing di mana-mana maot paeh anjing lam yukholib mirosan tara ningalkeun warisan.
sifat anu terpuji nu aya di diri anjing. Nomor kaopatna di mana-mana maot di mana-mana paeh teh tara ninggalkeun warisan. Wahadihi sifat anu saperti kitu min alamati zahidina tina sawarehna pirang-pirang ciri jalma anu juhud. Al-khomisu nomor kalima na sifat anu aya di diri anjing anu peryogi ku jalma mukmin diturut. Ayyakna'a minal ardi bi adna maudi'a. Sok qanaat artina narimakeun minal ardi aya di bumi bi adna maudi'i ku martabat anu handap. Narimakeun diri sok sanajan hirup di alam dunia disimpen ku Allah atau ditakdirkeun ku Allah aya dina martabat anu handap. Wahadihi tah ari sifat anu saperti kitu min alamatir rodina tina sawarehna pirang-pirang ciri jalma anu ridho kana bagian ti Allah. Jadi anjing mah sanajan ku Allah ditakdirkeun jadi makhluk anu hina, bahkan anjing mah dihukuman najis dina ilmu fikihna oge najis mughaladhah anu banget ngaleungitkeunana hese, tapi manehna ngarasakeun qanaat tegasna narimakeun diri hirup di bumi sok sanajan ku Allah ditakdirkeun aya dina posisi anu hina anu rendah. Sifat anu saperti kitu teh ciri-ciri jalma tina sifat cirina jalma-jalma anu ridho. Perlu ku urang diturut sok sanajan ayeuna eta sifat teh kaluarna ti diri anjing ari alus mah cokot. Tinggal engke anu kagenepna asa di satu ayanduro ila kulli man. Wallahu a'lam bishawab.